mere hirup nagi Allah salila hirup sehat numer sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere gering nagi Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cagerna ge kitu ke inget ka dongeng Abah jelema sugih Ringgus ke Jakarta, geus ka Singapura bebeakan, dilayadkan ku Abah. Naon ya, geus pasrah we sakena teh mah geus lain obatan. Jaga mah sing gede hate, coba bae ka puskesmas. Lah, ieu sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri cili eta, nyeri irung eta. Puskesmas baja kos kita tuh batuk eta, asma eta. Guys, aku lagi ke Jakarta, ke Singapura segala geus beak ieu geus. Jaka banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat, lain dokter. Tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah. Sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah. Lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura. Iya, tuh aya Allah can nyageurkeun, mah sanajan ka Jerman ka mana ge. Nya, iya tuh coba we ka puskesmas, urang-urang teu nyareat teuing. Abah balik nurutnya nah ka puskesmas, dina hatena mah lah sapira puskesmas. Obat nyeri huntu eta. Ceuli eta, salesma eta, asma eta, obat jantung eta bae. Puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh. Darurat. Itu jarang ge beli ka puskesmas geus lah asa-asa bae. Pamariksakeun ya. Obatna pasti eta keneh kan. Bawa diinum nya kunaon. Menang sajam 2 jam cenah ieu jebar rada ngeunah ini. Si bener oge cek terus isuk dan minum deui. Apa sakaligus bae paling obat diinum. Caknya nama permen meren atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah masya Allah bener kiai caknya bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah. Aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager. Jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kuda dia waduh dia boya geus berobat geus wow kadieu bebeakan. Mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh sagara. Sabira bujang kaget. Geus obat tu paten mah geus teh cokoteun ku nya ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung nya dilaksanakeun di inum bra jangeuna ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget tuh loba habak sama kana atuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang. Tak eta kan ya Allah cakena ngomong kieu mun ti kamari memerang teu kudu jujualan teu kudu kitu. Sia mau ngomong kos kitu. Eta teh Allah beri meakeun harta heula buku. Sebab hartana teu bagus. Tak eta rahasia ya Allah. Aya nunggus kadieu tu migrain. Geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu tah kunaon nyeri ulu sakena aduh jeung beung aduh tadina meureun ngadar cap ejos ya mah kurang hulu ejo eta kos gitu tah
Ajo ya ku geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu penyakit teh geus ka dokter ke sana ih ku prokol geus dah segera prokol ini coba ge ku prokol deh prokol di obat warung cek nyaman kula sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajurep besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadengeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ye tungtuna aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik